teman-teman my friend and my brother everybody come here come on maksud pinangki gagal kulo what happened ke diuk heula lanan diuk heula oke teman-teman datang semua aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan pira tiluan itu kan sakaremel mah naon kayak diuk gerakan naon kasumedan ka parung ka ujung daya semangat urang berjuang wanita korban jiwa Pak Asal aya naon deh aya naon kelanan diuk lain jual cium kuas bacil Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantap teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mengesa di Lampung lah, benar teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kada budak teman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibaraet oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sia nu bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureuykeun agama. Heuh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah jate. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk si dia ngolo jeung aing hah diuk maneh diuk di dieu entong loba omong hah diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teh. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Kabeh bener leuwih sia.
bejaan kayak gitu teh atuh kadulur aya obat namun taber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu Nabuah nyamung atuh jadi apa? Nabuah nyamung atuh diajak ngobrol ge. pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we Esa di lempeng. nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun oh di nararaga Isra Mi'raj nuhun nuhun coba teu nyambung teh Lain kumaha kadengena. boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun hayang ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah pola dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada lumapah ya pararugu dakwah teh ongko dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sia di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein
Iya pusaka Baghdad deh. Senjata kimia pemusnah massal daya tadi. Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun India. Iya, di Bogor kaki dua. Iya, keluar ti Cakung. Nyingkah sia buru-buru. Dawala. Naon? Healing. Si kasabat. Si kasabat di korot eta akang mah lepas pisan. Awas senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu pugu. Darah tinggi sinta aing mah. Sok kamu pugu senjata akang mah kade. Tembak aing lah. Haling duala. Haling dua. Siapa? Naon? Ri akang. Ongkoh nyumput. Ekaeun. Tuh nya tukangan kai. Ai irungna nolol. Da banyak. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sahabat. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon nya. Modar siapa? Hush. Hush. Hebatnya tembakan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik atuh. Panah dunungan jeung nu akang beda. Ucir. Udah jauh dunungan malemes. Nya nu agan geuning ieu mah. Eta mah paling di Allah. Kan dunungan nu akang. Hor anu dewe ka mana nya euy? Kaget deh ka euy. Moal babas ka Jakarta ka geuning. Kabinti. Lain naon eta Aden. Hare-hare we nu boga na mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Dekat cuek nu boga na. Iya geuning gede. Alah. Loh. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya.
kuring teh minang pandina koran dina TV teh apa karupak ieu kekelanan oh si Sule alah si Prikitiu woi tiak ya cek aing oge deh kumaha ya anjing pakai maco goblok sia itu ya meni lingas di dia sia tadi dia tah di dinya anjing itu oko pasrah tapi hey muni ngagolosor coba di bobodo mah henteu nyingga tapi kemana bieu weh goblok aya naon gelo bujur aing di kitu we terus ya Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. iku maneh. Hai kakak. Ya. Kang. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Waduh bau. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet nya ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta Kang mana? Wah, baru kana beunang meureun. Wah. Eta bau banget. Gelo ngabinti heuy. Ngabinti heuy. Iya, modar sak. Anjing. Eta gerakan nahawan eta. Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, sia. Aya eta Kang Nendera. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya. Woi. Woi. Dari Kakak. Woi. Kayak eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh serius. Oh iya. Hari Sugan jeung lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya kon. Iya. 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 Mereka bomohan. What? Lain tadi mereka kesempatan gua. Antep, men. What?
Gelo si ajeng nyambak si Sinawan. kanyut aing dipencet teh. Iya. Karasa Halus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Musiknya lain lumayan semua. Udah. Aduh. Tadi ya sialah. Gelo amun sialah. Akang rek naon. Rek naon obat. Anjir, meni gede dulu. Tapi bukan butuh gede. Lain akang gareuleuh lah atuh. Besar amat. Harungkeun kayaknya ka sungai. Aya nu ngece. Alah. Ya, anu bapak dewek eueuh. Oh, teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, nah ka mana tuh akang dicari Bu, silaka euy. La, naon kali sia? dicari uang. Itu orang sandra juga Aya nu lah. Lapor. Dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing geuleuh. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Da ka Jati Makmur we ka dinya. Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu istilah ieu. Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos. Oh, rek minta dolar lin. Lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan. Apa geus teh? Habeun we lain keur panayagan. Engke panayagana panggung engke. Oh. Oh, hayu atuh moal macet gitu. Kan bae urang saselek we. Bari neangan bapak, sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung. Ieu. Hah? Tugeuning ti Yayasan Amalillah Pusat ieu.
nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak RPRI ieu mah Bapak RPRI Sunarto Suranto mawar bodas cenah itu mawar bodas akang anu kitu teh geuning Bapak jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul nah jadi hirup teh dulungan masih waspada sangkan mangkitu lahir sehat menuju jalan murni gogodana gunta ganti gogodana gunta ganti Purwakarta neangon jalan ka desa bati bengon Nipa pujaan rasa naon make dieureunkeun detali kira-kira teu ridho mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh. Jadi penyakit atuh. Make jeung teu ridho segala. Mawar bodas mah dangdutkeun geus sok.
Eta gitu. Bari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui. Meuli teu kaop reureuh. Teu kaop reureuh. Sing da sia teh geus karolot atuh. Da rumasa ya geus kolot atuh. Sing boga ka era deui. Kaera gede. Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu lain waraga saeutik kikieuan teh. Oh nyanya atuh akang. Canyawer, canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si lain. Gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea aja. Ageng ka seniman teh teh. Ka seniman boh ka masyarakat. Masyarakat. Burokan teh bakti sosial teh ageng. Sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang. Moal api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina. Biasa hiburan urang dieu. Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh. Namahanana teh teh. Heeh. Nu mata garepek seuri we sapoe teh eureun-eureun. Heeh. Lumayan 4 tahun namahan umur teh awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Tingalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh. Menikah kasep gitu. Padahal yuswana mah teh tos 18 tahun. 18 tahun mah budak. Heeh. Karena bagi cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Pajinang Raina. Paji Endang, tuluy itu Bapak Tata Sugiri. Belaan. Belaan cul nepi ka barang kiri mongko. Lengkeng mah. Rengkeng mah. Udud mah. Leuteunana. Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh. Urang Bekasi. Kepala terminal ongko Eta teh. di Cikarang. Cantik Paris. Can Pak Aris, bos pabrik kerupuk. Kerupuk. Paris Anta Prima. Semua. Keluarga Jatiluhur, Jati Asih. Can Bapak Kusnandar. Can Bapak Kusnandar. Can Pak Aso. Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina, Oh di Beijing. ti Beijing. Ayeuna dek ka Itali. Waduh. Marukana urang wano Cisurat teh. Eta teh. Heeh. Pek pikir ku si lagi anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu. Di dieu akang urang Kuningan. Seueur ti Garut. Kuningan, ti Garut, ti mana-mana. Di dieu. Doakeun ku urang cing leuwih mararaju. Ya, Sing amin. gerde milik. Amin. di Sukabumi ieu tah. Can di Sukabumi. Pamarwan. Eyang Atin. Heeh. Raya. Numatakeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoranas lain, Pemborong lain. pemborong lain. Tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot. Nya. Bisa belang-belangan. Tapi lumayan. Lumayan belang-belangan bawa akang teh. Heeh, bisa ke luar negeri, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Bukan teh. Keliling Eropa bisa. Ai tamat mah euy dina sagarupa ilmu Kumaha? jadi duit. Oh gitu benar kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Formal. Matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, Sarjana hukum. sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu, lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek. Anu ngaronyat. Heeh. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang. Urang teu bisa Nya. teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kesenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Oh, ngigelan zaman. Ngigelan zaman kumaha we carana? Heeh. Oh, Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore mah juru panggung. Ngajuru panggung ngabebela. Sinen dalang balik na beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh.
Ngarepe keur mageleder yang irungna teh. Nya Benar kan? tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik sosistem. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh, Agamana mah biologis Islam. apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebut ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kedua, ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh Marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. hayang dibersihan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya Letik benar kan? heeh ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya tidak ada gunanya. Ceuk kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Oh, benar. Meunang kokod teh. Jawaban Batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka Heeh. Benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui, benar. Heeh sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir, Dek dagang, dek nyupir, dek ngabeca, dek naon nu penting mah ngahasilkeun. hasilkeun Sabab di dunya mah butuhna harta. harta, Keur manyangkeun umur, keur nyakolakeun budak, keur nyakolakeun budak, keur ngadidik budak. keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya, Benar kan? Sampai berhasil. nu macaknya lebah dieu kudu ngalagu hirup mah. Nah urang dengar lagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. kai jeung panjang kaos kereta api. Gara sok lagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Angeunah. Dari tunjang. Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Luy Gener, Bonang jeung Rincik, Jenglong, Rebab, Kendang, Sinen, Dina jaman pawangunan
dewek ngiga lamun tayang kenangan sing napa persatuan alamat abut-abutan pokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan dalam tadi tipu gitu mah mau dikenangan aing Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. tak gitu politik teh euy Mani lemes. Lain lemes gitu. da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigalna dikenangan Lain kepancing, Rin. gitu tah moal aya nu ngademo ceuk nu nongton geunah bapak hajat ngeunaheun Kenangan gena. coba lamun saron gerepek nakolna kemana karep bari jeung larasna pelok nu hiji salendro Ije Mataram. ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geresok Oi. tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh Areng-heng teh bener. arengheng Pak Jejet ku dedeuan teh bener. teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge Bagus. nah ai geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gerepek pikir ku siana naonan kitu pedah Bener kan. nya Alus mimiti. harus mimiti Alus disetar goreng di finish. tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu Belenggu penjajah. baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui Dibui. jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui nah naonan geresok pikir Baheula mah tina berjuang heula. tidak berjuang heula sagala rupa oge Apa pahit ketirna. gitu eleh keneh ku paningrat ye tuh nyaah ka urang Bakti sosialna ageung. bakti sosialna gede nya Kanu alit teh. gitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana Amin. Amin. tambih-tambih deui rezekina Amin. geuning ieu aya daek dikocorkeun merejekina ka urang teu beda we ti balong Beda balong kumari Akang. balong saat laukna kokocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar Ngan lauk. da loba jelema ayeuna nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui Barokah kosong kan. heeh keurna naon loba mobil gas sawah gedong alus aya dibui gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara bener Nanti dinikmati. barokah eueuh Eueuh. cek dek oge Aya duit loba bener. ka kitu euy Bener Kang. oh kitu we dek nya dek neangan nu jadi bapak ini teh doakeun